Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Alhamdulillah. Alhamdulillah abah dina wengi ieu sareng Kang Kevin masih tiasa nyarengan kanca kanggo ngalajengkeun dongeng anu maneh hanca tangtosna ge anu katunda dina wengi kamari kanca. Mangga ahnya urang lajengkeun kanca. Kumwae kasadayana kanca-kanca abah, wargi-wargi abah sanusantara sadunya. Mangga nyangakeun kanca si Buntung jago tutugan, biasana Bapak S. Sukandar. Mari teh kanca parantos dugika. Memang manehna oge ngarasa sanggup pikeun nandingan Bahrowi. Malah manehna nyahoeun yen Bahrowi teh musuh garot bapana. Keur mah jadi sainganana turug-turug kapan ti heula oge kungsi patelak digajah ngambung pisan. Duwi kadinya nya kanca. Mangga. Urang lajengkeun. Kanca dangu sadayana kawasna bae memang geus ditakdirkeun yen Andi kudu bisa papanggih jeung Nyi Tarsia. Dak dumadak sakali mangsa mah Andi teh ulin deui ka lemur hujung. Oge nu biasana tara ngastruk ka jero lembur, harita mah make utrak-atrok ka jero lembur sagala. Da eta bakuna mah loba nu ngaku sarta nu hayang diunggahan. Dina waktu rek balikna terus mapai-mapai kebon anu maksudna rek motong jalan. Nah atuh ari breh teh mireungeuh hiji mojang nu keur tunggu kebon keur ngatepelan manuk jalak. Ari manuk teh deui bangun ulin deuk naker. Gawena ngan ucelak acrog we teu daekeun hiber jauh. Sakitu terus-terusan disamberan ku batu katepel teh. Bangun nu keur mawa ulin ka Nyi Mojang anu geus ngarasa keheul lantaran batu katepelna ngan nyamos jeung nyamos we. Da si manuk pinter ngaclogna pikeun nyalametkeun diri. Andi ngagelenyu disuguhan deudeulean nu memang kacida pikalucunana. Kecut haseum. Sedeng kesangna geus mimiti ngabaseuhan pipina anu ngadaun seureuh mapai ka handap nyurungkuy tina sela-sela keningna. Nambah-nambah manis keuretan beungeutna anu geus bareubeu. Teu beda we ti jambu asak. Eta deh lucuna teh kurancingasna sarta dangdananana saringset. Teu beda we ti lalaki. Waktu keur mentangkeun katepelna teh mani kerung-kerung we. Parona seukeut mencerong kana sasaran. Tapi nya kitu manukna mah kalah ka tetelendenan we. Uluna gulak-gilek semu-semu nu ngadengdekan. Matana awas naker nitenan belesurna batu. Da eta we unggal-unggal batu geus nyampeuk. Mana rikat ngaclok. Bari ngajol hiber ka luhur. Tapi tara jauh crek deui we nincak taneuh. Kawasna bae manuk teh jaluna resepeun naker ngaheureuyan ka Nyi Mojang. Ya kituna kanca. Manuk resepeun ka manusa jeung apal di kanu geulis mah nya. Urang lajengkeun.
Kanca dangu pangangguran andi teh kope nyokot batu tepira ukur sagede kaleci belawar we kumanehna ditenggorkeun kana manuk. Nah atuh bete kudu maka dipindo ari balawar ari beletuk we keuna pisan kana sukuna. Manuk teh kontan ngudupruk rikat ku andi diburu sarta kerewok we ditewak. Mun mojang nu sejen mah piraku teu nganuhunkeun daharita keneh oge manuk teh gancang we ku andi teh diasongkeun. Tapi da pugu ieu mah mojang luar biasa nu tayalian ti Nyi Tarsiah. Manehna lain ngarasa atoh dipangnewakeun manuk teh. Ieu mah kalahka malik teu suka. Nu antukna nyel we amek dumeh boga rasa katitih pangabisa. Komo barang mireungeuh leungeun kencana andi anu buntung semet pigeulangna. Nyi Tarsiah kontan napsuna mani ngagugudug. Diparengkeun bisa papanggih jeung jelema nu kacida dipikaceceubna. Ai humayu anaker saha nu nitah mangnewakeun manuk ha? Nyi Tarsiah morongos tandangna teu beda we ti Srikani mun geus nyaho mah. Ih kuring mah nulung we Nyai. Mangga ieu tampi andi nembalanana sareh bari ngasongkeun manuk hatena mah kaget oge. Nyi Mojang teh geuning sakitu garangna. Nulungan puguh manuk keur dibawa ulin hayuh ku Andika kalah ditanasa. Nyi Tarsiah nyumputkeun kaayaan nu sabenerna sedang amarahna mah beuki muncak. Oh hapunten atuh sabios da manukna oge teu nanaon ukur nya ieu nu kengeng teh sukuna paling oge da ukur titingkuheun andi nyata-nyata we nu reuwas. Padahal manehna nyahoeun bener yen ieu Mojang teh ngabohong. Puguh polahna oge geus katiten nu sakitu pusingna dumeh manuk teh tetep teu beunang dikatepelan. Teu sudi teuing lamun teu digantian ku suku Andika mah. Nyi Tarsiah na malang. Ai sok teu umum ari Nyai nya kumaha atuh nerapkeunana suku manuk teh da ari rek diganti ku suku manusa mah. Ongko da suku manukna oge da teu nanaon Nyai. Andi ngarenyu ngaheureuyan. Panuli deuleu tetep we kudu digantian ku cokor Andika sabeulah. Nyi Mojang beuki napsu mireungeuh lelewa Andi anu bangun nganggap sepi pisan. Pika sabeleun make jeung runya renyu sagala. Ih nada teu nanaon atuh manukna oge Nyai. Geura ieu mangga tingali. Andi bari bar we ngaleupaskeun manukna. Bener we. Ari cuy gelabar we manuk teh hiber. Teup deui dina taneuh kebon. Terus ucelag-aclog teu sakara-kara. Geus kitu mah gelabar hiber euntep dina tangka jeungjing. Hah, teu nanaon. Puguh sihidi ku Andika tadi bentur cokorna. Mah geus lah. Mun tong ngalobakeun bacot. Rek dipasrahkeun atawa moal suku Andika sabeulah rek dibuntungan. Ih atuh moal kasanggakeun nun. Aringan suku wungkul mah kajabi. Mun mika palai badan sakujur mangga teh teuing nyanggakeun. Andi ngarenyu deui ngarasa lucu tuh da mireungeunna. Naon? Hah, teh kebuntungna. Sanu pisudieun atuh narima buntung. Nyi Tarsiah ngeyehkeun. Kanca dangu puguh kaceceubna ti baheula. Lamun aya nu nyarekan buntung. Nu antukna Andi leungit kasabaranana nyal we nafsu. Manehna muncereng ka Nyi Tarsiah. Leuh mun lain awewe mah meureun teu disurilam mah bibirna anu sakitu lancangna teh. Puguh saeutik oge manehna teu nyahoeun yen ieu Mojang teh anakna Ki Jantra. Anu dina pangabisana teh teu bisa dianggap remeh. Puguh warahan bapana sorangan.
Andika pugun Humayua mah nyampe we atuh gara buntungan sugaula ari bisa mah. Antukna Andi nangtang ka Nyi Tarsiah. Hade buntung, awas deh tarima. Teu talangke deui sabrut we. Nyi Tarsiah narajang. Patalakuna es tuning garang naker. Teu beda we ti maung tutul bikangna. Lumayan geuning. Andi saeutik oge teu ngejat, tapi sakilat manehna ngawasa gerakan tapak jalak. Nyaeta suku katuhu ngangsrod ka hareup. Leungeun kenca ngagiwarkeun panonjokna samunyilang ka katuhu. Sedengkeun leungeun katuhuna nyebrut di handap rek notog dada. Atuh puguh we. Nyi Tarsiah lain deui ngaranjugna. Lain paur ku panotog, tapi ngarasarisi sok sieun si buntung teh heg ngaganggu gunung sakembaranana anu memang dipupusti. Ku kituna ngagentak manehna narik deui leungeunna bari ngejat ka gigir. Kurang ajar sia ha. Nyi Tarsiah ngadilak. Bari napasna reng hapranjug nahan amarahna nu lain lumayan. Naon kurang ajar teh? Andi bari ngarenyu. Manehna geus bisa ngajudi naon nu dipikasieun ku Nyi Parawan. Alah, mamandaluan sia. Kurang ajar sia. Maka rek suah sawe segala. Atuh dan upat telak mah biasa kitu atuh ucu. Teu beda we. Tinu ngiglan ronggeng. Andi ngahaja mah panas. Bari pasemoan mah teriuk-riuk runya renyu. Ngahaja bongan make nyarekan buntung. Alah, sungguh teh jang jae ngaboe sia. Nyi Tarsiah tanta parah deui sabrut deui we narajang. Amarahna memang geus teu bisa ditahan-tahan deui. Ngaradapan panghina anu lain lumayan. Beungeutna beuki euceuy. Dedengean ngungeng katorekan. Pangaruh daun ceuli nu karasana panas lir disebit. Ih atuh teh mah moal bisa ngucap gelis. Andi bener-bener ngebrehkeun petalaku nu pikareheun naker. Bareng jeung eta manehna ngagentak ngalapkeun badana sayaga dina gerakan cakar heulang. Tapi muasanyana ngan ukur rek ngawarah we wungkul. Orok aya Nyi Tarsiah ringeus kana pibalayeun. Ngagentak manehna ngajol ka gigir. Drong luncat ngaliwatan badan nu jadi lawan. Dengan katuhuna geus ngahiuk rek ngahancap punduk. Sedeng sukuna geus ngangkang rek ngajejek tak-tak. Mun kuno sejen mah. Andi teh moal ieu ngalobakeun codeka. Ukur ngagilek ngarobah posisi badan. Manehna geus tangtu bakal bisa newak leungeun Nyi Mojang. Sarta leungeun buntungna moal salah deui bakal dipake numbuk dampal suku. Tapi da maksudna oge moal ngabinasa. Begituna ngagentak manehna ngaragrageun badana dina gerakan heulang ngagalaprak. Tapi teu disangka-sangka gerakan Nyi Mojang teh mata kaget nu nyang hareupan. Kalawan manis pisan sarta dina waktu nu sakilat geus bisa ngagenjotkeun badana kawasna teh. Keur waktu tadi manehna rek nincak taneuh ukur neukeun inung sukuna. Badana geus ngabalesat deui nyusul tepus nu jadi lawan. Teu anta parah deui. Dekuk we. Dampal sukuna ngahanca sirah Andi ti tukangeunana. Kontan Andi ti kusruk. Tarangna kapaksa nyium taneuh garing. Atuh kontan harita kena oge meunang hadiah nog hayam. Nah rek jadi begu bentung. Nyi Tarsiah ngahihi. Manehna ayeuna mah nu puas. Nya geus kitu mah atuh. Andi teh bener-bener kahudang nafsuna. Tetela Nyi Parawan teh geuning lain heureukeuneun. Kalawan teu ngaluarkeun ucap sakecap, ngagentak manehna gurinjal hudang. Tapi kakarage manehna malik, dampal suku Nyi Parawan geus nyuruntul deui ngahanca beungeutna. Kagabah. Andi ngagorowok di jero hatena. Bari leungeun katuhna ngaguriwel rek newak cecekolan. Tapi lain deui Andi ngaranjugna lantaran sakilat naker Nyi Tarsiah narik deui sukuna. Bari jeung eta
Nyi Tarsiah ngagenjotkeun badana bari najongkeun sukuna anu sabelah deui. Da sukuna nu ditarik tadi mah dipake neungeul kana taneuh. Balukarna Andi teh katipu atah-atah. Sabot manehna cileureun akibat gerakan Nyi Parawan anu sakitu hebatna. Gadona geus ngacetruk manten kabeunangan ku dampal suku. Atuh geus teu bisa ditarekahan deui. Daek teu daek kapaksa we. Andi kudu ngajurah roh nu ngadua kalian. Sakali ieu mah manehna ngabebengkang nangkarak. Nah, kalau kagogoleran dina taneuh atuh. Kawas budak wae Buntung. Keur diajar ngojay nangkarak. Di wahangan atuh. Nyi Tarsiah mah panas deui, nyekikik bari nungkup bibir. Lain antepkeun ieu mah. Andi bari ngagurinyel hudang. Beungeutna euceuy beureum nahan amarah. Geus puguh dipoyokan Buntung, matak ngentab hate. Gado deui karasa asa bengo. Nu cerita tadi teh ngajedoh gitu. Nah atuh kalaka payangkan poyongkot we. Kawas kunyuk jengkoleun. Mana tuh? Hojahna jago nu geus ngelehkeun Bahrowi teh. Nyi Tarsiah norostos di barung ku Nyi Kikik bangun saeleun. Sugan kelong ieu mah. Ani bari sebrut we narajang dina gerakan nembrag jagat. Pangwarah ti guruna. Bahrowi dedengkot di Gajah Ngambung. Lain deui hebatna. Matak seber nu nyang hareupan. Badan Andi ngalayang saibas dada. Leungeun Buntungna ngangkang pikeun cadangan. Leungeun katuhuna rek mepeng sirah. Sedengkeun suku kencana merengkel ka tukang. Suku nu katuhu geus manco ka hareup. Sadia pikeun hejeh dada nu jadi lawan. Atuh lain deui gempeurna barang Nyi Tarsiah mireungeuh gerakan nu jadi lawana. Ngalelep ka handap pasti bakal dijejek. Ngajoa ka luhur tangtu bakal kasusul. Ngejat ka beulah kenca puguh leungeun katuhu musuh geus manco. Sakali ngagilekeun badana oge piraku we teu nyayang peureupna kana hulu. Ngan kabelah katuhu kawasna nu rada enteng teh. Mana Buntung leungeunna oge tangtu lebah di kalemahan nu jadi lawan. Ku kituna teu panjang mikir deui. Ngagentak Nyi Tarsiah ngolebat ka kencaeun Andi. Puguh nya ieu pisan nu dimaksud oge. Kalawan teu ngarobah posisi badana. Badan Andi terus nyuruntul ka hareup. Tapi leungeun Buntungna geus dibalitungkeun bikeun ngahanca nu jadi lawan. Persis waktu posisi badanna geus sajajar jeung badan nu jadi lawan. Leungeun Buntungna ngaheat ka gigir semu ngoleweng ka tukang. Sanajan dina keunana ngan ukur antal, tapi daya tenggelan leungeun Buntungna teh memang geus kacida hebatna. Ongkoh deui di luar katempona ngan ukur dibuntel ku lamak bodas. Tapi jerona dieusi ku tutup wajah nu dibungkus ku kulit. Begituna barang dek ngagaris kana punduk. Geus tan teparah deui. Nyi Parawan teh ngagedebut ti jongklok. Beteung ngurel karasana. Nu antukna Nyi Tarsiah utah-utahan. Untung teu negel ge. Da cacakan mun keunana tarik mah piraku manehna teu ngutahkeun ketih hirup. Nyi Tarsiah sabada utah-utahan teh terus ngaharegung. Puguh karasana beheung asa potong. Nah atuh ai keur nyiram mah make init-initan nyai. Cicing we di mah. Sok tara ngagugukan papatah duda nyai mah. Gue kaasupan angin puyuh. Andi males mah panas. Manehna nyampeurkeun ngajega gigireunana. Nyi Tarsiah utah deui. Caritaan lawana nu teu saeutik mata krungsebna kana hate. Geus teu didenge ieu. Manehna jongjon we bebalongkengan. Alah, duh, mangkaning teu aya cai nyai. Ani bari luah kliuk tungtungna mah ngarasa watir oge. Kabeneran.
red ka jero saung bet mireungeuh teko seng jeung cangkirna deui. Memangna bawana Nyi Tarsiah ngajak bebekelan lantaran biasana tunggu kebon teh sok nepi ka sore, malah kawasna aya kulub sampe sagala dina piring. Ih, kebeneran. Gerentesna bari kojengkang we manehna muru ka saung ceg kana teko jeung cangkirna. Leos balik deui nyampeurkeun ka Nyi Tarsiah. Curulung we cangkir teh dicician cai enteh. Ngaleut heula Nyai supados teu sebel. Ani bari ngasongkeun cangkirna. Najis. Nyi Tarsiah nyentak bari ngepeskeun cangkir nu diasongkeun. Pogo we atuh. Si cangkir teh kabeh tamplok ngabanjur beungeut Andi mani cipruk. Ih, Nyai masok salah dipake kaheman teh. Andi bari ngarenyu. Saeutik ge teu dijieun ambek. Curung deh cangkir teh deusian. Ieu mangga geura leuit heula Nyai. Najis teh inum bae ku sia. Nyi Tarsiah gegebes. Ai. Nyai mah badegong. Sugan kudu dipaksa. Bari karawak we punduk Nyi Tarsiah disangkeh ku leungeun buntungna. Song cangkir teh diasongkeun kana bibirna. Sanajan Nyi Tarsiah adug-adugan bari sirahna gudar gider. Saeutik oge taya paedahna. Ongkoh pundukna masih keneh karasa nyeri deui. Kakamas heula cu. Andi mapatahan barang kabireungeuh Nyi Parawan geus daekeun nguyup. Ih, atulah diburahkeun ka akang. Andi nyarita bari ngadangheuakeun awakna. Lantaran kabireungeuhna Nyi Parawan teh rek nyebrotkeun cai ka manehna. Eta we bibirna meni monyong-monyong we disanghareupeun ka manehanana. Memang nya tadina mah rek dibura Andi teh. Tapi ras deui asa kacida kurang ajarna upama seug dilaksanakeun teh. Inget kadinya jadi teu tulus. Seueur we cai tina sungutna teh diburakeun kana taneuh. Tah, ayeuna mah kakarang ngaleueut. Ani bari nyician deui cangkirna. Teu bari dipaksa ayeuna mah, song we dideukeutkeun kana bibirna. Tapi ganjang ku Nyi Tarsiah dijewang, leguk we diinum ku sorangan, teu kudu dibantuan deui. Nah atuh, ari geus nginum, teu anta parah deui ngan gampleng we. Nyi Tarsiah nampiling ka Andi. Puguh keur bongo. Lantaran sasat keur moho resep ningalikeun anu ngalekik. Nya teu bisa katakis. Dampal leungeun Nyi Parawan teh ngacelebet kana pipina. Karasana lain deui peureusna. Da eta we cipanon Andi nepi kaluar. Tah, eta buruhna. Nyi Tarsiah bari ngajengkat karawak we kana teko katu cangkirna. Kojengkang we muru saungna. Nuhun gelis ditampi dunya akhirat. Cek Andi bari jung we nangtung ngaret heula ka Nyi Parawan anu geus aya di saung. Geus kitu mah leos we manehna indit tidinya maksudna rek terus balik ka lemurna. Nyi Tarsiah mireungeuh nu ngabeng beos teh teu pupuguh bet jadi kaenteupan ku rasana langsa. Eta deuh nyedetna teh ku ngadenge ucap-ucapanana tadi basa tas ditampiling. Bet terus nongtoreng we dina ceuli. Nu antukna surudut we cipanonna kaluar. Neuteup tonggong nu keur leumpang teh. Bari panonna ngeyemeng pinuh ku cimata. Kanca dangu sadayana planglas Andi taradaikeun ngalanto deui ka lemur hujung. Jijiraeun ku pangalamanana nu geus-geus lain ngarasa seber. Ngan eta we ngarasa perih hate nu lain lumayan. Geus puguh dipoyokan dicarekanana si buntung mah. Oge make ditambahan ku tampiling deui. Ari rek dilawan da puguh awewe
Sanajan ari tingkat pangabisana mah kumanehna ge geus diukur. Yen nyimojang teh pangartina lumayan oge. Ayeuna manehna ngagilir mindeng ngalanto ka panenjoan nepungan ake surdi. Ongkoh deui manehna keukeuh we. Inget kanunan dasa ka bapana tea. Ayeuna mah si Ruyuk teh tara tinggalin. Bang baungeun bisi manggih deui nu rek nyilakakeun. Lumayan ari aya si Ruyuk mah saeutikna bisa dipentes wewesena. Saperti waktu harita sanggeus manehna ngobrol jeung Aki Surdi. Leos teh manehna indit deui maksudna rek lelempangan kitu we di jalan. Susuganan atuh manggih raratan nu teu disangka-sangka. Beu teu karasa. Lempangna kadalon-dalon, anjog ka lembur batu gede. Tidinya maju deui, ngarasa penasaran, rek nepi ka Cisaat. Saeutik oge manehna mah teu mikiran sieun papanggih jeung Bahrowi. Lantaran biasana berang-berang mah tara lunta ti gajah ngambung. Ari eueuh nu ngaduhaya mah. Nah atuh, bareng manehna keur jongjon ngalenghoy. Dina tempat nu hararaeunaker, ti batu gede geus jauh, ka Cisaat masih keneh anggang. Ari breh teh, rentang-rentang hareupeun aya nu keur laleumpang tiluan. Kusaliwat oge geus bisa dititenan. Yen eta nu keur laleumpang teh Bahrowi jeung Sudinta Katut Ardasim. Beuh, cilaka. Andi ngagarentes, ngarasar ngaragap cangkengna. Siku-sikuna karagap nyelap, regreg meusan. Pikirna kumabehna, beunang dibawa lemes syukur. Manehna rek sanuk-sanuk menta dihampura. Cenah murugul rek ngabinasa. Manehna geus nekad. Satunjang beas oge moal ieu ngejat. Kukituna sweet. Ngisarahan ka si Ruyuk yen aya bahaya. Kebeneran ya. Murid murtad. Rek ka mana sia teh? Caca naon-naon Bahrowi geus morongos. Harita teh kakara oge srog pareup-hareup. Punggu bade ngahaja ngadeuheusan ka bapa. Andi nyaritana sabiasana we hormat sarta rengkuh puguh kanu jadi guru. Rek nganterkeun hulu sia. Bahrowi keukeuh nyaritana kasar. Matak nyugak kana hate. Nafsuna ka Ani geus lain deui ngagugudugna. Lantaran pangna Ki Sahudi bisa salamet sarta barang-barang meunang malingna ngalakon lapur teh nya gara-gara Ani. Sejak nyangakeun pertobat. Rumaos abdi teh ageung dosa ka bapa. Taya hampuraeunana deuleu. Sia teh kabuktian. Kula betena musuh aing. Sarua we jeung musuh aing. Lantaran sia geus ngabukti biluk kanu jadi musuh. Cadu deuleu. Aing mah mere kasempetan ka musuh. Tapi bisi sia modar panasaran. Gue engke sia marakayangan. Hade. Samemehna sia dipotong beheung ku aing. Heug. Sia ku aing dihampura heula. Ngarti kurang ajar. Bahrowi bari maju ngadeuketan. Salat we bedogna dipesat. Sudinta jeung Ardasim nya kitu keneh. Puguh maranehanana oge pada neundeun hate. Ngabarengan lengkahna Bahrowi bari srut seret bedogna diparesat. Nya ari teu kengeng ampun mah. Beuh teh teuing Bapak. Si Andi moal gana-gana mikeun beuheung. Upami teu aya imbalanana. Seret deui we manehna oge mesat siku-sikuna. Panonna cingceung ngabagi panenjo. Musuh tilu teh lain enteng-enteng. Komo deui ieu mah geus kanyahoan pangabisana. Olah. Rek ngalawan sia teh ka aing. Ya, kapaksa Bapak. Rek ngagunakeun ilmu ti aing ya. Kawalat sia moal jamuga.
Ah moal Bapak. Teu kedah hariwang Pak Bahrowi. Si Andi oge cukup ngabogaan hojah kanggo nyang haripan lawan-lawana. Andi ketakna bener-bener teh kagimir. Walah, kurang ajar sia. Modar si Andi. Bahrowi bari ngaheumbatkeun bedogna. Nya kitu deui Sudinta jeung Ardasim pada narajang babarengan tiluan nyampeuk sakaligus. Ah teu gampil ngalah nyawa teh Bahrowi. Malakal maot oge teu gagabah jang jejerdun. Andi bari ngagentak kalalapkeun badana. Jorelat, trang. Tilu badog sakaligus dihanca kusiku dina gerakan cacar bolang. Kilap tuh. Leungeun buntung ngahanca pepeuteyan Ardasim anu keur ngajengjehe. Cerepet. Tungtung siku-siku ngabarengan badan Andi anu ngiser kabelah katuhu nyerepet rek ngabeset beuteung Sudinta jeung Bahrowi. Nu akibatna kapaksa duanana ting arajol ka tukang pikeun nyalametkeun dirina. Bari dibarengan ku hate nu nyeret nyeblak paur ku tungtung siku-siku nu rek ngebudal badilkeun eusi beuteungna. Kasempetan hade pikeun Andi. Cerelat. Muru Ardasim anu keur ngabangkieung keneh lantaran katotog ku leungeun buntungna. Teu micieun tempo. Bok dewe leungeun buntung baranghakan ngahanca iga burung. Ardasim ngagerung teu beda we ti mobil nu ngadadak mogok. Gilap kuliwad. Andi ngagunakeun gerakan panggal muih lantaran geus bisa dititenan yen Sudinta jeung Bahrowi teh narajang ti gigir belah katuhu. Lok manehna ayeuna mah jadi aya di satukangeun lawan-lawana. Hiu beletuk. Sikuna ngahanca dua sirah anu aya di hareupeunana. Cibron. Dampal suku Andi nu belah katuhu dipake nejeh tonggongna Sudinta. Hiu beletuk. Leungeun buntungna ngahanca punduk Bahrowi. Rek mepeg kana sirah mah teu luaseun. Di lain-lain oge ka guru. Tapi sakitu oge lumayan. Tese beleke duanana ngagedebut narangkuban. Bahrowi nu geus kaitung garung oge paribasana sepi tanding sudah lawan. Dipepeg ku leungeun buntung mah teu burung we. Leungit budi ilang daya. Manehna teu kuat nyangga wawesen anu jadi murid. Tapi duanana oge lain jalma ipis-ipis. Leuwih-leuwih Bahrowi nu kaitung pangkuatna. Ngan sakicep geus ting gurinjal harudang deui. Iwati Ardasim nu masih keneh pepelengkingan bari ngusap-ngusap iga burungna. Laras Pak Bahrowi teu gampil ngalah nyawa teh. Andi ngahehe teu beda we ti nu ngahampas. Alah. Ulah kata kabur si setan. Di mana tak bisa ngaluhuran hulu deuleu. Bahrowi ngagentak luncat dina gerakan neumrag jagat. Bedogna geus ngahiuk rek mapas beuheung. Nyaeta nu mawi tadi tepan kula mapeg. Nyaeta nu mawi tadi kaula mempeg punuk oge. Andi bari ngagentak malik ngatuhu sarta narik su katuhuna ka tukang. Lol. Badan Bahrowi ngalayang hareupeunana. Panarajang kapaksa poos lantaran sasaranana geus pindah manten. Dan taparah deui, beletuk we. Tungtung siku-siku ngahanca pigelang Bahrowi anu keur nyekel bedog. Bok deui. Dengan buntungna ngahakan ke kemplong. Bahrowi ngaharegung, juralit. Badanna jadi nutug, kawas nu berat ka hareup. Jeret. Ninggang taneuh dina posisi badan tetep jungkir. Teu beda we ti akrobat jungkir jumpalik. Kilek Andi malik. Hiukna angin kana punuk geus cukup mere ciciren yen aya nu narajang ngabongohan ti tukangeunana. Breh teh teu salah. Sudinta geus ngahambatkeun bedogna. Jerat. Andi ngolebat ka gigireunana bari ngahambatkeun siku-sikuna. Tapi sakali ieu mah Sudinta cukup meunang pengalaman ngan sakulawit. Gerakan bedogna geus robah anu ngajadikeun siku-siku Andi ngabulasin.
Waktu Andi rek neruskeun panarajangna ngagunakeun leungeun buntungna, ngadadak bedog Sudinta ngahiyuk hareupeunana. Atuh Andi ngagentak narik deui leungeunna. Tapi bedog Sudinta kalah keterus we huak hiuk dihareup seolah-olah nutup badana tina panarajang nu jadi lawan. Kuhituna Andi rikat ngaragragen awakna dina gerakan heulang ngagalaprak sarta teu miceun di tempo. Terus we siku-sikuna disabetkeun kana bincurang lawan. Nu akhirna Sudinta ngowowong bari ngajauh ka tukang ngajauhan. Kakaragerek nyeunghap saret katempo ku juru panon. Ardasim ngaganyel luncat bari nyamperkeun bedogna. Andi rikat malik tapi bedog lawan geus nyampeuk manten. Teu loba mikir blak we manehna nangkarak hiu. Bedog ngabarasat kurentel cereb we. Bedog Ardasim ukur bisa ngahancat taneuh beletuk. Lengan buntung ngahancat pigelang Ardasim anu keur nyekel bedog. Barengka celek teh Andi kana tonggong Ardasim anu kaayaan badana jadi siga nu ngarandang lantaran ngadadak manehna ngedeprek akibat tina benturan leungeun buntung Andi kana pigeulangna. Sudinta barang mireung Andi keur anjeun ceuleuh dina tonggong Ardasim. Sanajan bincurangna masih kena nyanyautan, ngagentak manehna nyeureudeg bari ngaheumbatkeun bedogna. Tapi gerakan Andi leuwih kesit tibatan bedogna Sudinta. Samemehna bedog datang oge, Andi geus malik manten bari satekah polah nejeh badana Ardasim. Lantaran pamikirna geus tangtu bedog Sudinta teh bakal ngahakan tonggong Ardasim. Tapi sanajan kitu tetep we Ardasim kudu ngarandapan mamalana ngan teu patiparna. Tungtung bedog teh ukur ngagaris kana walikatna. Syariatna mah mun teu ditejeh ku Andi moal teu nancep sapinuhna kana tonggong Ardasim. Hal ieu teh geus bisa dimaklum. Oge pikiran Sudinta oge nya kitu pisan. Lantaran mun Andi teu neundeun hate karunya mah ka Ardasim, rek luncat mah luncat we, teu kudu bari nejeh badana Ardasim. Bahrowi nu harita geus hudang deui, lain deui ngarasa kagetna. Lantaran tetela Andi teh lain lawan enteng-enteng. Oge gerakan-gerakan nu digunakeun memang bener lain warahan manehanana. Ras inget kana senjata tutungkusanana anu mangrupa pecut nu dijieuna tina janget atawa kulit muning nu dirarakeun. Memang ieu senjata teh tara digunakeun. Oge ilmu ngagunakeunana oge tara diajarkeun ka Andi. Yeuh Andi, ulah waka ngarasa bungah deuleu. Aing can rumah saeleh. Jadu mungkuk haram dempak deuleu. Aing kudu serah bongkokan ku Pantarsia. Bahrowi nyorowok. Bari parosot we ngudar pecutna anu dibeulitkeun dina cangkengna. Jeder, jeder, jeder. Pecut kulit muning teh diulinkeun bari disadakeun mata katorekan. Aduh kanca, cak. Carita urang pungkas heula kancanya. Insyaallah enjing jaga nenggeto. Ieu hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa. Atur nuhun kanca. Atur nuhun. Ieu carita urang tunda di hanjuang siang tenden di handelem sieum. Paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang samper deui. Hatur nuhun, hatur nuhun. Hapunten, hapunten. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.